Wah. Nah ya bro. Mabok mana bro? Semua mabok pe korek halus lin. Korek halus bro. Wih bro, halus dong naga bro. Parum anjing. Setelkan bro. Ih, menceng euy goblok. Bener bro, ya bro lah. Tah udungnya ya. Ah. Ya anu kan ka dieu nya, ieu teh rek ajaib ieu teh. Tuh teh pindah apa teh? Wah, teu pindah ya bro, teu kaburu penting euy, ieu pamajikan. Cenah sok gawe bae euy euy. Mending atuh sia mah ngagawean pamajikan, aing mah ngagawean. Naon atuh si gagawean unggal malam minggu ke cicing. Ngagawean pamajikan mata sia, ngagawean ngalambur ngajahit belagu, pada bejeng pamajikan gaweana. Oh, deui. Manya sampai tepina meureunnan beunghar sia goblok. Justru eta aing teh beunghar pusing. Aing mun udud teu ngopi asa kumaha ning? Haus euy. Bro. Wah budak liwat nya bro, entah minum. Bro, yakin nu liwat aing mah pusing ya, jangar hulu aing jangar aing teh yakin. Hayang nginum. Ih, nyocoan buk sia mah. Ini kayak buk aing cucuk anjing dah. Buk siga injuk kaung. Buk aing mah als goblok tah, bisa dipelajari 10. Buk siga bulu jembut siga kitu ih. Anjing. Bulu jembut pabelit. Yo, aing jembut nyak yo. Aing pabelit teh sok purus aing malin bohong yo. Purus mah geus wisan aing malin bohong tah. Kolot teh sia. Orang can boga anak nih sini sekolah gitu. Jadi itu mana tuh? Nondi? Ih. Kalana anjing. Wih, gede ning mujuna. Celana anjing. Anjing-anjing di celanaan imah jeung jama. Dia tuh hayu geus layu berumur tas. Woi. Ade sia. Naon deh? Teu naon eta? Ieu cai banyu. Yo, goblok. Kita mau ditanya sebenar sih ha. Yang di sudut sih. Cainya banyu. Ulah gelut Ulah sih. Anjing, semua ngajak gelut kan bro. Bro, ngajak gelut bro deh bro. Ngajak gelut kan bro lah. Gus. Nya, gelut naonan dia. Siapa budak dong ngajak gelut. Ya, dia tak cek kain. Sia nyuruh ka aing ka dia ek naon. Anjing mana cai aing ini mainnya. Geus bisa bae. Saya ngajak gelut kain enggak? Dia kan enggak cai enggak? Iya yang penting mah. Ya, kok. Ini cek itu. Rek aing sinten disuruh teu. Geus larpi aing ge. Heeh. Anjing kasar, sia mau lewat di jalan ka dieu. Sia balik geus punya. Anjing ngegas. Geus ayo. Terus cicing dia berat. Intu tuh bang. Lo kemana itu minum cai itu? Tadi cai naon itu, bro? Cai kucubung tadi mek di mortas. Tadi jeung mortas haden gitu. Iya atuh benar. Da, non jamak ge mabok. Tahu ge mabok ieu. Yo, tapi nya. Nanya bro, aduh, mas bro dulu lah, akrab bro, mantap. Cai naon ieu cek herang kajen lah daripada ditotol gitu galolin. Cicing. Pakai umbah lah. Hop. Mau lihat? Bro, aing sini. Geuleuh atuh teh ku sia mah ih. Sayangnya Gas geuleuh. Percuma aing ngubah nu kitu aya di di kitu mah. Nah, jisa aing balik lah. ning pahit bro, Tuh atuh euy. Pahit bro.
Wah. Kudu ini kalah sih serius. Najis asli lagi. Aduh. Si sempak saha di si. Tipe teng anu mojok di sempaknya tinggalun. Wah, dokter saropan ya. Jelu. Dia masih stres. Pak saha ieu. Aing handikeun. Sempak batu motor tadi lah. Oh iya, ya baju aing mah. Baju anti peluru. Aing mah. Si baju aing dipilihan jama di lok barasuk ieu. Duh. Tapi sih gak becek-becek lah, becek-becek lumayan lah. Ngeunah nu becek. Waduh, baju aing alus ya di peluru len. Wih, senjata woi. Anjir. Wah, ya topi woi. Aja mengicip aing. Oh, itu musuhna buat top. Aduh. Tembak aing euy. Aduh. Weh. Aduh. Aduh. Wah, musuh bangkalan. Stres mulu tuh zamannya. Anjing stres. Itu sudah karena sakit jiwaku sih nanya nyerek nak. Pinuhnya. Bau deh. Wah, udah gas kerintip awewe sianya. Ngintip awewe teh ajak-ajak goblok. Anjing rewas. Ngintip awewe mang. Ngintip jalu tuh duh keur stres. Ah, maknya molos ya lah. Di zamana. Tuh mang tuh. Ah, eta mah stres ya goblok, kita mah keserupan. Jari-jarian, Boa. Mang bisa tuh ngawaraskeuna. Karunya tuh stres baik itu. Ah, pasti bisa aing mah. Geus lila aing di kulon. Nganu naon mang di kulon? Dagang es sia. Nganu naon deui aing sih di kulon. Kemana tuh? Kulon aing. Saya. Saya. Keluar goblok. Aing geus lila dagang es di kulon sateuseun keneh. Aduh. Aing katembak goblok. Aduh. Keluar Marsha. Keluar. Stres. Stres. Bang, kita bantu aing kurang mang, bantuan mang ngelos tadi situan. Aling. Berelo bukannya. Gila aing mah. Bro, si tadina geus kumaha budak ieu yang bisa jadi kieu. Tetes dipercaya mang tuh budak itu tuh. Bukan kalau sia ngomong serangan goblok. Goblok. Gelo sia goblok, gelo. Ih, sadar aduh. Ah, siapa kudu Kesenal gesak banget. Bukan kalau sia goblok. kita gesek banget aing pakai sendal yang kayak banget aing naon kita. Hei budak. Sia mereceh naon ka budak ieu? Cai godok ku cubung. Alah, pantes budak ieu jadi kieu teu waras. Kucubung sama dibikeun. Aing mun mendoan mah aing ge menta ka sia. Lah, wong zaman anu ngarebut. Dah, tong andol towing. Ini motor ngarebut. Kunaon sia, Bro? Dipercaya naon?
Di mana cek kucubung bro tuh kira-kira yo. Budak ieu jadi stres yo. Gara-gara itu tuh budak ah. Wah, kucubung. Alhamdulillah, itu nginum ya Allah, selamat. Balik aing bros yuk. Ayo tuh budak, gotong yuk budak stres yuk. Saya tanggung jawab. Sono merek kucubung aing kudu ngagotong serangan gua tadi yo. Gak lah aing mah, balik aing mah. Budak. Saya tanggung jawabna temen. Yang saya kumaha nya? Saya naon lah banget kaing. Oh gan gelo. Aing teh bingung ngarek mau siar kumaha. Saya ngomong jeung saha? Jeung sia. Tadi nya, saya rek digantong ku aing. Hah? Sia mah bener stres cek aing mah. Nah ini nyai. Kan dia gantong ku aing sia, aku tobaan ku aing. Ah, Ini emang topi aing tinggalan mangkel atuh. aing. Ayo, gantong. Piromen terbang. Ganeng. Ini terbang. Terbang. Aing capek sama terbang lagi tadi. Mbak ting ting. Celot. Bisa dia turun ah. Nanging Goblok. Turun. Ningnan. Itu nyawa jangan capek apanya. Tadi terbang lah aing yo nu lompang. Kadang goblok sama jema gelo. Aduh astagfirullah. Untung gelo untuk ku aing tonjok. Yok. Mang, nih bawa kayak maing. Masih ya. Oh, kumaha deh. Aing sieun, tadi teh nongkrong di dia. Udahan. Di kieu apa di jero? Ayo. Ini di klean di jero. Asup. Aduh. Mama. Entar. Mang. Aduh, ayo diperkosa ku jama. Tambahan kan perkosa masih sih. Datang aja kita. Dadah. Naik ulin dadah. Dadah.